Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Tahun 2005 geus loba dajal nya di mana-mana. Nu kumaha ki dajal teh? Dajal teh loba ABG nu nemongkeun dada jeung bujal. Emang aya ki? Aduh, lain aya deui ah. Ki Kampak waktu ka minimarket ampun. Eta ABG sugan teh di calana. Make calana 10 jari di atas lutut, baju nyetrit, bujal katembong. Waduh, geus kacau ceuk Ki Kampak teh budaya barat geus asup. Sugan teh moal aya kajadian. Eta tukang baso kaseblok leungeunna. Emang kunaon ki? Mungkin tukang baso teh grogi da aya dua budak eta teh nu modelna gaya kitu teh. Begitu ngaladangan baso meureunnan. Sugan teh meureun ieu teh plastik teh geus dicekel, begitu ceos ka dieu teh lain kanu plastik kanu leungeunna nepikeun ka adaw. Sing horeng mah tukang baso teh grogi. Da akibat disampeurkeun ku daja nu katembong dada jeung buja teh. Nekot ngagebeg tah. Tungtungna naon basona maluragan tuh. Nu rugi saha? Tukang baso karunya jadi grogi. Mun bisa mah ya pake pakaian selayaknya aja lah. Nu rapih-rapih ulah nepikeun ka kitu teuing. Komo lamun di umum mah engkena lain tukang baso hungkul. Tukang martabak nek tukang naon ge bisa-bisa salah neundeun. Akibat naon da panonna teu fokus. Mungkin jadi hayang nempo bari jeung ieu ge nya, bari jeung ngaladangan baso ge jadi tadi dinya anu mentak grogina mah nyilakakeun batur lainna naon.